warahmatullahi wabarakatuh. Ang desa sareng simkuring Dani di Herei Bandung. Tapi amat ulah aya anu pundung ngomongkeun tentang bahasa Sunda. Bagi simkuring bahasa Sunda itu bahasa anu pertama kali simkuring ngucap, sebab Ibu Rama abdi lahir asli di Bandung dan abdi pun lahir asli di Bandung. Jadi nepi ka akhirna pun darah Sunda simkuring moal leungit. Simkuring ini bakal nyaritakeun tentang budaya Sunda anu kurang dimumule, ayeuna kurang dimumule ulah nepi ka leungit, ulah nepi ka dicokot ku batur, urang memulai ke urang sadayana, terutami aya calung, aya bob Sunda, aya wayang golek dan lain sebagainya. Simkuring selaku orang Sunda jujur resep pisan kanu budaya Sunda, terutama kamu fans simkuring aya Kang Ibing, Terasa Om Kusman, Aki simkuring Haji Darso, seueur lah seniman-seniman Sunda anu simkuring ieu dibeka resep. Jeung barudak ngorayana umat ulah era ngomong Sunda, jangan malu berbahasa Sunda. Boleh berbahasa Indonesia karena itu bahasa nasional. Bahasa Inggris boleh kalau bisa atau gini. Dan kita sekarang siapa lagi kalau bukan kita yang ngemulai bahasa daerah, bahasa Sunda. Terus hapunten bilih aya kata-kata simkuring cumario simkuring anu kurang berkenan di hati para vlogger. Simkuring mah hanya sekedar Herei Bandung, terang pangitan Herei Bandung kumaha. Herei Bandung mah tong dianggap serius padahalnya mungkin sakitu ti simkuring. Salam Herei Bandung, tapi awas ulah aya nu pundung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.